Musen. Tuh. What? Itu Haji lah nih. Wow. Bener tak Haji? Si Haji kemari kepanggil sia tempokeun Haji. Kenaon Haji? Ker ieu ngaduk. What? Iya keur nungguan sawah tuh kedeung we rek panen bisi loba manuk. Rek naon ieu enggak dieu? Haji, kemari kepanggil si Haji. Kapanggih naon juga kapanggih, pan ieu kapanggih di dieu. Kemari puting ka imah randanya. Gagabah randa saha? Are eta teh Amel naon? Teh Amel saha? Kan gulu sembohai mah teh sampurkeun. Wah, fitnah meureun. Bisa apaleun kieu euy. Cilaka ieu mah euy, aduh. Sok gagabah pisan ya kade bisi fitnah. Ya pencemaran nama baik eta teh Cil kade. Bohong. Ye abi aya buktina Haji foto kamari fotokeun ku abi. Mau fotokeun sok belagu pisan ya. Fitnah itu lebih kejam dari berenang. Nyaho. Tapi da emang geus bukti. Ieu mah kudu bejakeun ka pamajikan Haji ieu mah. Sok gagabah pisan ieu laing. Go bejakeun ka pamajikan. Haji mah tarakan nu kitu dosa ulah eta teh. Ai kamari di teh Amel naon sok ka Haji. Astagfirullah, tak saha meureun lain Haji eta mah ngan mirip we meureun. Sakitu kaciri patagna gedena aduh. Rek saha deui deh di kampung ieu mah Haji selain Haji mah. Ye, astagfirullah. Ya budak leutik dengekeun. Aduh aing lain urang meureun eta mah. Ye Haji mah tarakan nu kitu ceuk Allah ge dosa teu kenging. Supaya jujur Haji kamari naon geus aya buktina ya wi foto ieu. Aing mah Haji teh kamari teh minta cai nginum ka manehana teh. Minta cai nginum. Pan di mah Haji teh sagede gedong anya. Kau cai. Heuh ari kamari teh beak cairna teh mata Haji teh kukurilingan dengan tukang cai tararutup. Pas jam 10 peuting pas ngalewat aya si teh Amel. Haji cenah ieu cai eut cenah. Nah Haji teh keur mahaus kukurilingan. Nya geus we minum heula Haji teh. Itu boga ieu toko minum sorangan mah nya teu nyokot Haji. Bohong teuing ieu mah kudu bejakeun ka majikan Haji. Tong sok kitu Cil. Astagfirullahaladzim. Haji mah manya tuh Haji urah heureuy karanda henteu. Hajinya Haji teh geus Haji 10 kali. Mencemari nama baik Haji jeung pamajikan Haji. Astagfirullah Acil salah paham. Haji mah ngan saukur minta cai eut. Salah paham. Ngan si teh Amela cenah ieu Haji kalebet heula manya. Haji teh menolak nya Haji teh kalebet we heula. Kamari aya buktina teh ieu mah kudu bejakeun ka pamajikan. Cici astagfirullah sok kitu Cil. Iya mah tong bujur atuh Cil nya. Sok Acil hoyong naon atuh. Ting teh ngapain mah? Ya sok Acil muni kasep kieu ciga Arjuna. Aduh. Urang mah tuh kieu ge nya. Teu ceuk saha ciga remetuk Acil mah aduh tingali. Oh iya, tuntas ya tuh. Kawi mau bejakeun. Mohon. Tapi syaratna. Syarat naon deui atuh Cil? Kudu make syarat sagala aing aduh. TF abi, TF. TF non transfer. Goceng nya. Ngocing telepon atuh. 10.000 atuh. Ini saeutik. 20. 100.000 ting teh ngapa? Seberapa? 500. 500 perak. 500.000 toh. Ini kacida teuing leuwih matre ti si Amel. Si Amel mah kadar 50.000, ilaing 500.000. Oh, oke tuh bejakeun ka pamajikan. Sok ditransfer. Sok atuh buru. Aing mah leuwih alabatan maraban. Doma. Nomor rekening anggar nu eta. Aing mah heula. Nu ieu nomor rekening teh. Aing mah aduh tenang apes kieu Gusti. Tah 500.000. Aing mah awas ya cirikeun mau dibejakeun. Dihantem. Tapi Haji tong
sakali-kali deui lah. Moal hararayang teuing aing mah. Sakali sakali deui. Tempokeun sia. Moal aing mah karana-rana deui ah. Yang kapangi ke mau dibejakeun. Tapi syarat na oge engke mah tapi. Syarat naon deui atuh hayo we syarat-syarat. Kapangi deui nyetep abi deui lah. Dibejakeun mah. Meni ciga Bang Barongan duit teh hayo. Tapi engke mah rada naik Kak Haji. Naik sabaraha? Jadi 1 juta. Astagfirullah kacida Gusti 500.000 jadi 1 juta. Meni leuwih-leuwih ti si Amel mangga 50.000. Aduh. Yang situnya nuhun Haji nya. Heeh, sami-sami aing mah ni apes hirup teh euy. Aduh, ya Allah, dahay ka budak leutik bet bisa manggihan urang sagala padahal urang teh geus susulumputan. Geus jalan ka pipir urang teh nah bisa kapanggih Gusti. Aduh. Ah, lumayan 500.000. Terima kasih ya Haji. Saatnya tarik tunai kita ngebahas guys. Gaskeun.